Ki, gerak tuang. Di siang aki teh tak acan katinggal tuang ku abdi. Kayak bisi mana kambuh kayak ki. Jang. Aki mah kesararuda itikan ada harti. Sok we ujang lah aki mah rek istirahatnya. Secara rapi kieu aki teh jang. Aki mah rek ke kamarnya. Mangga atuh soki. Kunaon ari si Aki balik ti Bali teh bet ngadon jadi murung kitunya. Kudu diselidiki ieu mah. Tidak, Aki. Nurus tunjung sia. Anger si Aki mah nurus tunjung. Dasar si Aki cunihin. Dah Aki. Duh, nah itunya meniperem kadili bentak karasya. Nang karak asya luhureun, nang kuban asya hanapeun. Gugulayunan dina kongkolak mata. Nah atunya cecet teh bet ngalih damel. Amun di klinik keneh mah atuh aki teh mun hayang panggih babari. Kunaon Aki? Di kamari teh siga seueur emutan, kulam siga henteu tibra aki teh. Teu naon jang. Aki mah keur ada cara rape we ieu teh. Hayu atuh urang tuang di luar di masakan Padang anu langganan Aki teh ya. Ngilah kamu atuh eta mah jang. Moal komo bari kudu bayar kitu Sieun we si Aki mah. Moal atuh Ki aya nama bagian ku Joni lah ditraktir. Aslina eta teh jang. Nya boga duit kitu. Aya atuh Ki. Pan kamari kenging amplop. Sok atuh Ki tuang. Mulai cuman cemen gitu. Aduh. Sok we jang kamu sing wareg. Aki mah asa teu mirasa kieu. Aduh. Letah teh asa hamar. Cap Joni. Ngawagal sakedap. Aya naon atuh Mang Oleh? Ngaganggu pisan. Ieu nyaho keur nginteh si Aki. Si Akina tuh ngepot we teu katingali. Punten atuh Cap Joni. Iya Mang Oleh teh bade nawisan bubuahan. Tos lami tramesernya di moal-moal teh. Moal Hehehe. Selalu atuh Cap Joni. Teu kudu sareng emosi kitu Perkawis si Aki mah gampil, serahkeun ka Mang Oleh. Pan Mang Oleh mah kukurlingan. Kaubak pokona mah sadayana lemur ieu mah. Aslina eta teh Mang Oleh bantosan atunya nalingakeun si Aki. Kan tenan asli atuh. Tapi sok sabaraha kilo atuh ieu tah anggurna tah sok borong heula. Aduh, bisa we bisnis namanya. Sok nyalah dibeli tah. Tapi engke lamun geus beres ngintei laporan ka sayanya. Siap komandan. Ke klinik sugan we aya nyi cece. Asa nyeredet kieu. Asup Nah, lain nyi cece geuning coba jalu eta mah. Nya apaan nyi cece mau pindah jadi pramugari. Atuh cik ganti nanti ku awewe deui anu leuwih geulis kitu tah. Ngerah aya deudeulean. Aing cepet jadi lang-lang lilig kieu sigan ebelnya. Aduh. Aki, aya nu tiasa dibantos. Aki bade lalandong. Moal lalandong jang Aki mah ieu we hayang tingali. Permios atuh Bapak.
Saaneh aki-aki teh. Kunaon ya? Maka jeung tunggulah tingali ka dieu sagala. Duh, harinya cucu tengtingan ke aki teh. Ayah ku tega ninggalkeun aki sorangan. Kemana atuh neangna? Aduh, harianun pisan piraku lali ka aki. Aduh, itu ayah pesawat. Nya cucu. Di dieu geuning si aki teh. Walau itu tangga wae ka luhur. Wah, ningali pesawat sigana. Nyaho si aing ayeuna mah. Keur kabung bulengan si aki teh. Lapor ya mah ka Cep Joni. Jadwal sia. Pesawat teh make modolan. Emangna manuk. Itu geningnya cucu tadi luhur nggak dadahan ke aki. Dadahnya cucu. Aki, dadah. Aduh, ya ditinggalian asa jadi ranyai kararuneng kieu. Aduh, poek. Aduh, itu si aki pingsan. Aduh, kudu buru-buru dibawa ke klinik ya mah. Alah, Cep dokter. Nah, aki ujug-ujug aya di dieu. Aki, saur mang oleh tukang bubuahan anu nyanak aki ka dieu. Tadi teh aki teh kapiuhan di taman. Mohon dah tadi teh aki teh asa puyeng ujug ngadadak we ranyai kararoneng titinggalian aki teh. Ayeuna aki istirahat heula di dieu nya dugi ka pulih. Hatur nuhun atuh Cep dokter. Alah, tapi ka poho can ngabajaan Cep Joni. Urang telepon ah. Tah. Mang Oleh nelpon ya. Halo Mang Oleh. Kumaha? Geus aya info? Halo Cep Joni, info mah aya atuh. Mung ieu si Akina ngadon dirawat di klinik Dokter Darwin. Sok enggal ka dieu. Hah? Nah, dirawat kunaon si Aki teh Mang Oleh? Tadi di taman, ujug-ujug pingsan si Aki teh. Sok atuh enggal ka dieu hawatos. Siap lah, abi kadinya ayeuna. Antosan ya. Mang Oleh, kumaha si Aki teh kondisina di kamar mana? Tenang heula atuh Cep Joni, ka dieu calik heula tah. Sakandanan Mang Oleh teh aya obrolkeuneun. Kieu Cep Joni, kondisi si Aki ayeuna entos sae, entos ditangani ku dokter. Ngan kieu nya, menurut panalungtikan Mang Oleh mah si Aki teh kabung bulengan. Kabung bulengan ku saha Mang Oleh? Manawi Cep Joni ge bakal terang. Piraku meni teh asana teh kot ka dikanaroskeun ka Mang Oleh deui. Inget ayeuna mah si Aki teh kabung bulengan ku teh Cece Kajol nya. Tah geuning eta pisan Cep Joni. Jug ayeuna mah tepangan heula si Akina. Aki, kunaon Aki teh? Teu kunaon ayeuna Aki? Teu naon jang. Teu kudu hariwang. Aki mah baik-baik saja. Baik-baik saja kumaha? Deui ka dirawat kieu. Deui ka pingsan di taman Aki teh. Matakna Aki teh ulah hilap tuang. Barang leueut nya. Jang Aki mah keur sararuda ieu teh. Ya mu tanaon atuh Aki. Teu mikiranna naon Aki mah jang. Mohon sok we atuh Aki istirahat heula nya. Joni bade kaluar heula bade ka Mang Oleh. Cik Mang Oleh. Sugan aya bong bolongan ti Mang Oleh kanggo solusina ieu. Da ari milari
Teh cece kajol mah mungkin ya. Hanya kan nuju sibuk atuh terbang wae ayeuna mah. Kela ke Cap Joni. Ah, aya Cap Joni tenang. Aya Cap Joni anu mirip teh cece kajol mah. Teh neuneu. Maksudna kumaha Mang Oleh? Kieu Cap Joni. Urang nyungkeun bantosan we ka teh neuneu nya. Cina ngolo si Aki supaya kesan ya minimal kanggo ayeuna mah kesan tuang deui tuang leueut kitu tah sugan we ari diolho ku istri mah nya sugan kesaeun lah eta kira-kirana bakal kesaeun kitu perkawis eta mah atuh serahkeun we ka Mang Oleh. Da ai Mang Oleh mah atuh luas atuh pergaulanana Cap Joni. Namun kumaha Mang Oleh? Borong dulu atuh dagangan Mang Oleh. Kanu bisnis wae si Mang Oleh mah. Jadi lah sok diborong lah. Tah kitu atuh Cap Joni. Bisnis lancar, urusan pun jadi lancar atuh Cap Joni. Assalamualaikum Aki. Waalaikumsalam. Saha eta teh? Heuh. Nya cucu eta teh. Sanes Aki. Abi mah neuneu. Hapunten atuh nya neuneu. Aki teh sacana tos rada lamur. Sareng eta dak montok-montok nak meuli syami. Dupi nya neuneu teh randa oge. Ih. Abi mah masih gadis atuh Aki. Kieu carana mah tiadanya cucu. Nya neuneu pun jadi.